Woi, bujang lapuk. Karena ngalamun bae eta geuskeun maculna. Jeh nya aneh, ngagetkeun bae aing bari nage. Karena hatunya Rusmadi mikiran naon puguh hirup mah kieu. Nyana mah ngeunah. Kolot beunghar, boga sawah. Mikiran naon deui Rus? Teu nanaha ieu wa. Teu nanaha moal heueuh nya ngalamun nya Rusmadi. Pakaya loba. Munding nyana boga, embe boga. Endog hayam tiap minggu dianteran ke pasar. Nyana mah ka dieu teh padu nguruskeun dunia bae batur wa. Heeh, ngeunah nyana mah leubet buah hejo daun. Nyana tumben ka dieu. Aya naon? Nyem duit heuh. Sik sia mah. Aing tadi nyamper ka imah, nyana eueuh. Nyanggeus be aing ka dieu. Da aing mah apal nyana mah zamanna di sawah bae kan. Wah, menurut nyane, lamun aing ngadeukeutan Seruni, daekeun moal heuh. Dadas, mad. Nyane ngalamun teh ngalamun kerang da. Nyane teh nu geulis teh loba keneh. Parawan ge loba keneh. Heuh, nyane teh jama beunghar mad. Menang nu geulis, menang nu parawan ge bisa. Jama beunghar nya teh mad. Jeh, nyane mah ka aing teh kitu. Yo mad, aya kahayang teu dibarengan jeung usaha mah nyane teh sarua jeung ngabodor. Jeh, aing mah teu keur ngabodor ieu ceuk wa. Heeh, ku aing dukung. Yeuh, nu kieu ngaranna babaturan aing. Teu ngabebeutkeun, tapi omat. Ulah waka ibur, isin aing sing ditolak. Tenang. Kunaon neng pada jajan? Pada di jalan naon? Kunaon nih? Iya nuju ngadamel adonan kangge engke icalan mah. Ini seueur ngadamelna. Muhun mah. Kangge icalan ke sore mah. Icalen. Muhun mah. Iseng daripada teu aya kegiatan. Runi sareng Ambar asa ngaberatkeun beban emak di dieu. Run. Mama teu kabaratan ieu ku anak jeung incu mah. Si Rudi can hoyongan rumah tangga sugan mah. Ngablu bae budak eta mah. Ari penting main bae kerambol. Mun teu HP, bari jeung garandeng teh umak amuk. Main game mah. Mabar eta teh. Teu ngarti ka barudak zaman ayeuna mah. Kumarek ngarubah nasib, sarungkul bae kana HP. Da ayeuna mah tos zamanna atuh mah. Rek kitu wae sugan. Rumah tangga karek sabaraha bulan. Lain teh getol usaha. Kalah kaki kituan wae, usaha atuh. Tinggal ieu, kakandungan tambah gede. Oge pusing neng. Seprak di PHK. Geus sudah glade ka itu ka dieu. Sedek benang pagawean teh. Eta milik rezeki sih kan. Jujur Neng teh ngerti ayeuna teh gareuna we hirup teh. Asa teu puguh hulu buntutna. Neng hanjakal nikah sareng Aa gitu. Neng inget we ka teh Seruni asa gede dosa ka manehna. Entos neng, eta mah masa lalu. Pohokeun bae. Din, istilah Din, masih mandi Din. Aduh. Man. Oi, wa, Din. Aya naon dieu? Aing menit di mah. Pamajikan ngawak bae. Mending aing di dieu nih is. Pamajikan aing mah bager kar. Tara loba ngomong, tumari mah. Si Rustam kan di wa. Din, tumben teu milu ka dieu. Sintis parah heuh. Pamajikan nu baheula geus yaa kalah dinggeuskeun. Ayeuna boga deui nu anyar. Geulis deui saalaheun ti pamajikan aing. Terus si Rungni jahe atuh ena mah. Daekeun moal dicanung ku aing. Nyaho heuh, padahal mah aing karanda teh daek. Nyarane geus karawin. Aing mujang keneh. Nyana mah teu beuki ka awewe meureun mah. Sik, gelepak ku aing. Emang bener si Runi can kawin deui? Hese, neangan awewe zaman kewari mah. Geus arapal internet, komo Facebook. Sok balaur, lamun orang teu pinter ngaping pamajikan mah. Da menurut aing mah kumaha awewena, Din. Lamun awena tumari mah moal kitu. Komo zaman ayeuna segala online.
cik lamun aing neangan jeung pi pemajikan aing nu kadua. Meunang moal heuh, Mad, Din. Hareuh. Wah, lamun boga gawe mah jeung aing atuh. Aing ge hengasaan. Wah, tir aing ka nyana Mad. Nyana mah mun di 12 awewe teh ngacai manten meureun Mad. Nyao. Mad, nyana mah teu eling ari etamu teh. Oh, kopi-kopi acan. Nyen kopi pun naon, Mad? Kang, daripada duitnya jang ngusap, kadikeun bae duitnya jang malidangeuna. Aduh, Giliran budak minta jajan tara dibere. kebutuhan dapur jeung jajan budak mah eta mah nomor hiji ya. Budakna bae jajan teh kira-kira. Manehna deui tara nyaram. Kurang atuh Kang pamerena. Ke dibere lauk, akan ge ngusepan usaha. Mun meunang loba pan bisa dijual, bisa diasakan. So teh mun meunang Kang. Tos tong loba omong, nu penting mah akang teu poho kana kawajiban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hohoy, salaki rupiah romantis ya duaan bae. Rek ngusepna jeung maneh sugan Mad. Henteu teh, aya priogi ka akarwa. Ira-iraha mah ajak salaki urang ngusep atuh Mad daripada mikiran duit di balong. Ah, si teh kitu bae. Teu naon atuh teh, eta mah hiburan. Mending lamun daek macul akarwa mah teh. Neng, geus ka ditu asup, ngejo, rudet. Ih, jama teh. Aya naon Mad jika penting nih? Aing minta tolong ka nyane, pamikeunkeun surat ka si Rumi. Hah, geuning ku aing. Ku nyane atuh sekalian ngomong sorangan. Gowat bantuan wa. Nyane mah lain ari bogo teh datangan ka kolotna, nyane geus apal ge. Jujur, aing can boga kawane euy. Ampun ting nyane. Nyane mah minta tolong pamikeunkeun bage hese. Lain bungulungan, nyane ge apal aing geus boga pamajikan. Di Miranda, ke katempo ku batur bisi ibul. Moal, percaya ka aing. Ah, kumaha? Aing pas mikeun surat aing nempureun. Ke si aya nyaho bisa berabe. Geus tenang. Nyane mah salakieun ke rupiah. Ceh, nyane mah can kawin sih, jadi moal ngarti. Heueuh wa. Minta tolong ka sadeui lamun teu ti nyane. Nyang geus atuh ari teu daek mah. Nya geus atuh ka dieukeun. Watir aing pona abung karek boga ka wewe. Nyane mah nulungan teh bari mau poyok aing bae. Nyane mah lalaki teh pundungan. Geus tenang, ke ku aing atur waktu nu pas. Sabsu behe sabungkus. Gampang. Hai zaman sadis. Janda manja rasa gadis. Akarwa ih ngagetkeun bae. Aya naon? CF gorengan oge. Turun. Ah cuma bade masihkeun ieu. Naon ieu teh? Disaha? Eta surat cinta di si Madi. Nyantos aturun padu kitu bae. Mangga. Surat cinta ti si Madi. Akarwa nuhun. Jika si Karwa jeung si Runi geuning, geus naha? Wah, bahaya, udah dirapotkeun ieu mah ka sia ya. Ya, Aya naon maneh Rat? Siga di udah ku tukang kredit. gawat ya, gawat. Tadi urang ngepos salaki maneh jeung si Runi, menamikeun surat deui. Ka bener maneh Rat? Salaki aing mah keur ngusep. Beneran ya, dek benjol hulu ka luhur. Ah, wadul maneh mah gosip. Beneran ya, mun urang ngabohong, keureut ya ceuli urang. Benar maneh. Mun benar, ayeuna aing rek kontrol kayak masih jahe. Rat. Itu pamajikan aing Andi. Kayak masih jahe rek ngontrol si Runi. Kai masih Runi, aya naon Rat? Palaur aya dama lingkungan urang sapra kayak si Runi, ibu-ibu sarieun Kar. Wah, gawat. Duh, ampun. Abong letah tutulangan aing niat ulungan si Madi malah aing benang masalah. Madi. Seruni, jahe atel, keluar jeneh. Aing di luar ya. Seruni. Naon ya, gegoakan kitu. Era ku tetanggi sing sangka keur parasea. Seruni mana mak? Yaya rek ngomong. Wawani anu ngadeukeutan akarwa. Geroan mak. Piraku ya. Aya keur ngahuapan budak di jero. Seruni, keluarnya nih. Sabar ya, sabar. Beanggeskeun di jero. Teu kudu mak, be batur apalen. Si Seruni teh sok ngagoda lalaki batur. Ceu Yaya, aya naon ceu? Hayu atuh kaletet. He jahe, tong sok basa-basi. Maksudnya nena nahaan tadi jeung salaki aing. Ya, betul je. Beanggeskeun di jero. Geus cicing jama kolot. Ya, kaeling maneh. Punten, Mak. Run. Geus kuat balik. Salah paham ieu mah, salah paham. Hah? Salah paham? Naon nu salah pahamna?
Akang rek ngabela si jahe. Kar, ajak kalebet Kar si ayahna. Sok jabarkeun Kar. Kumaha mimitina? Kieu mah tadi Karwa pendak sareng Runi. Runi di jalan ke istirahat. Ngetang artos kusabab katitipan surat ku si Madi nyantos ku Karwa jajab. Nya Coy Yaya, tadi Akarwa ngan masihkeun surat ti si Madi. Demi Allah, Runi mah teu aya naon ieu sareng Akarwa. Bisi teu percaya kegera suratna dicandak. Ya, maneh gepan apa kamari si Madi ka imah? Tah Coy Yaya suratna. Tas yuk pulang. Tah mangkana ulah ngadenge ngomong batur, datang-datang kayak mau batur ngajak pasea. Leuheung mun geus boga buktina. Teh salaki maneh. Jadi era tuh kamanjum. Jeung deui maneh geus goreng pikir ka si Runi. Buat minta hampura. Tos leres ya. Hampura mak. Hampuranya nih. Nya teu naon Coy, wajar. Nyantos, Mak, Run, kali deui hampuranya kalakuan pemajikan Karwa. Adatna pamajikan tim buruk itu makar. Mage kitu keur ngora. Oge Kar, mun pendak sareng si Madina katalatan ku emak pi warang karompoknya. Muhun, Mak. Nyantos, Mak. Bade pamit, Run. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya nya mah ari nyandang status rangda teh asa dipandang sebelah panon. Sabar nih, anu penting teu ngalakukeun. Oge mak, aya naon miwarang si Madi karompok. Tos nih, mage terang, eta surat teh isi hatena si Madi. Mage da pernah ngora, firasat emak moal salah. Ih emak, naon sih? Tapi omat nih, ulah ngewa ka si Madi, peda suratna dibikeun ku si Karwa. Niatna mah hade, tapi carana salah. Tungtungna jadi parasea jeung si Yaya. Nuhun mak. Madi, terus Madi. Bapuk, bujang lapuk. Gara-garanya nih, bener kan firasat aing kejadian? Aya naon wa, aya naon? Katenang heula katenang. Hayu tua ngobrol di saung. Aya naon, nyane nu ngeunah, aing nu sangsara nya Madi. Aya naon wa, aya naon? Gara-gara suratnya nih, pamajikan aing ngontrol kayak Mas Runi. Keula wa. Kok pamajikannya nih bisa apaleun? Si Ratni tetangga aing nempoeun. Terus ngadu ka si Ayah, nyangkana aing selingkuh. Aing tengeuna kasih Seruni jeung indungna. Duh, hampura wa. Terus kumaha tuh? Dia Samsuna. Geus tenang, udah geus beres dah. Syukur atuh. Aing kalah ka reuas ya mah. Hampura heula. Oge nuhun pisan. Aing jadi tengeuna kanyane. Geus tenang. Tapi hikmah ti kajadian ieu aya alusna oge mad. Mak Enjum nyuruhnya neh ulin ka imahna. Sik, kabaleg mak. Aing mah nulungan geus, ngabejan geus. Kudu kumaha deui aingna. Oke. Kepenting aing siap. Bismillah bae lah. Waing tarima sagala resikona. Tah nu kitu ngaranna lalaki. Heueuh, cuman ngamimitian ngomongna kumaha wa? Alah nyane, geus tenang ke ku aing diajaran. Kumaha wi? Direspon teh ku anu di. Cek urang mah, mending olok-olotna heula. Bawakeun pareredan, raginang, boh nyeun ronge-ronge. Duka heh. Manya awewe nu mapaikeun lalaki. Teunana hari usaha mah, kolot maneh jeung kolot si Rudi teh pan geus deukeut. Bener wi, maneh lengoh si Rudi lengoh. Saha nyaho atuh jodoh mah.
urang asa teu pede ai ka Arudi teh. Teu pedena pedah naha. Geus wi ke urang bantuan ngadeukeutkeunana. Biasana indungna sok aya di sawah kaler jeung Ceruni. Maneh atuh bantuan ngoyos buah naon. Bawakeun cai enteh jeung wajit. Da jamakolot mah kasenengna nu kitu. Urang teu bisa tandur, Mai. Ti Nyanggus atuh kasukana maneh naik munding. Dieu Mad. Salik. Mohon mah hatur nuhun. Ma, eteh Madi nuhunkeun dihapunten. Gara-gara Madi nu teledor, emak sareng eteh kena imbasna. Wios Mad. Da salah paham, nontos mantos. Madi kapaksa mah. Kusabab can aya nyali ngedal ka Teh Runina mah. Kunaon kitu? Muhun mak, pami surat mah tulisan tiasa dihapus. Tapi kedah lisan mapan henteu. Sok, mumpung ngariung di dieu, kahoyong Madi teh kumaha? Madi tos dewasa. Pun Runi oge tos ngalaman gagal rumah tangga. Tos boga budak hiji ongko. Madi ge panterang seruni terangda. Muhun mak, dikapungkur sate acan kantis teh. Madi hoyong maju, tapi da keukeuh ari sanes jodoh nama. Hapunten mak, teh kedah nama Madi kadi teh sareng pun bapak supados emak sareng Teh Runi pacanten. Kumargi Madi serius gaduh paniatan hoyong meminang teteh. Terus si apa emana kumaha? Tos terang henteu Madi gaduh niat sae teh. Muhun mak, teh tapi pesen si bapak mah kajeun Madi heula karompok. Nyambung jawaban kapayuna mah kumaha keputusan Teh Runi. Pami kolot Madi mah masrahkeun ka Madi. Nu penting bageur sareng tumarima. Nya syukur atuh. Mama mangga bae. Nu jelas Mama leuwih satuju ka Madi. Keresahan teu mah kembali ka keputusan ti Runi. Kumaha ni? upami menurut emak saya mah Runi nurut mah. Insya Allah Runi terima. Tapi kedah nyariosna kami ambat. Sanajan alit kene Runi hoyong nuhunkeun estuna. Ese amat niangan pagawean teh. Indit kandi deui heuh. Geus ngaler, geus ngidul, geus ngulon, geus ngetan. Hese acan kapanggih milikna meureun. Geus dilah teu panggih anak aing. Neng gambar geus gede meureun aing namanya. Dila teu panggih. Kangen tuh ka bapana. Urut pamajikan aing geus boga lalaki deui. Era aing namun lagi. Kita di wetan dan bawang tapi yang digerak. Milarian saha teh? Henteu, tadi asa aya jelema. Ah, perasaan teteh wae meureun eta mah. Mad teu kenging manggil teteh atuh kunami we. Asa kumaha Runina? Muhun teh. Run. Neng, mana cek kopina? Can dijieunkeun geuning. Antis hampura mayang tos teu kiat ngahareupan kaayaan anu silih pasalia paham wae. Nganter lamunan mapayan tapak anu tos kaliwat, amis-amisna hirup tos kasora. Pahit peuheur lalakon tos dipilampah. Mayang rumaos ka diri mayang, asa ngudak kalangkang moal kabeurit. Niat sauyunan, sahate,
tur dipependek. Akhirna ukur jadi perah-perih ka nyeri anu teu hade. Rumaos asih kapungkur anjeun masih can tiasa kapijeun. Jadi naon deui nu dipertahankeun? Ulah dijuk-juk, ulah dipilari. Tong leuwang tong hariwang, budak lahirna kumaha? Aya mangsana datang, aya waktosna mulang. Tong dipilari incak nama yang kamana. Teu aya ilang tapakna. Pamajikan teu bisa ngeuleukeun. Hampura hayang Sok calik tis. Kumaha kabarna mak? Sae. Alhamdulillah sae. Istri kumaha? Tos lahiran. Acan mak. Nuju bulana. Sing dilancarkeun ya tis. Amin mak. Nuhun. Neng Ambar sih ka mana mak? Tadi siang sareng si Uni dibawa Ameng sareng si Madi. Duka ka mana tacan uwi nepi ka ayeuna. Madi teh saha mak? Kinten-kinten pami diantosan lami moalnya. Keun wae dakeur Ameng sareng calon bapana ieu tis. Tapi emak oge bagea maneh henteu poho ka budak. Mohon mak, tos kawajiban. Entis mada moal sampai kamu hakun ka budak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tujuh naon cara likuan? Neng Wiwi. Dia neng calik bade ka mana? Kak emak atuh. Tadi Wiwi karompok cek arum di Sarawah. Nyantos Wiwi ka dieu. Mantu naon neng, pas nganjang pisaha mau rantang. Puguh bade ka emak. Aduh, janten sugan karudi teh. Isin mah isin Wiwi teh. Tapi dari Kak emak sareng ka Teh Uni teh tos teu asa-asa. Teteh mah seneng malah ningalina. Naon sih teh? Kenging kitu ih. Kaparengan we tadi Wiwi tos masak seueur teuing. Cek si mamah teh bantun we ka Mak Enjung. Ih hatur nuhun neng. Teu nanaon neng, emak mah bungah nu aya upami neng cocok sareng Rudi mah. Tong kitu ah Mak. Isin. Tong isin-isin dah. Kok sareng saha wae. Iya atuh Bika, sok Armam. Pas lami sugan papacangana wi. Henteu teh ih, teu papacangan ieu. Ih, sok jujur we ke ku eteh dibantuan. Wi, maneh mah geulis, emak mah syukur nu aya mun maneh kasih Rudi. Tapi wayahna, emak mah jamat teu boga. Sakieu ayana. Kenging kitu mah. Giri lungsi tanpa hina. Geus mak, jadikeun we atuh, cocok pisan Uni mah. Teh Uni entos deh. Ameng da ameng. Mad, si Gana si Ambar tos nyantel ka maneh. Tos mulai resepen sareng nyaman. Biasaan geuning masihan perhatiana. Geuning neng manggil Madi bae ka teh. Cik atuh manggilnya AA atau sayang. Ih, Uni nyarios ka mana, dijawab ka mana. Nuhun atuh, A. Nya neng, da ari budak mah kumaha diocoanana. Komo mun keresep ulin, sanes budakna bae nu kacantel teh. Pan indung neng tos kacantel. Nuhun ya A, santos kehadiran AA, hirup neng asa aya warnaan deui. Emang kapungkur warna naon? Ih, da kitu bae. Neng, ayeuna mah ningali neng ge bunga pisan. Ningali senyum neng mane lepas. Jadi tos teu kiat, teu sabar pisan. Tos teu sabar naon hayo. Naon cik? Nya tos teu sabar. Sasi payun jadi apana si neng? Kirain teh, tos teu kiat hoyong akad sareng neng. Muhun eta oge. Ge bersyukur pisannya ka neng teh. Kenging pelajaran.
janten Rama anu ngadidik murang kali. Neng bingah mireng naa. Tapi selintas masuk asasieun, upami aya lalaki nu ngajak nikah teh. Sok kadang gaduh goreng pikir, bogoh ka indungna henteu ka budakna. Henteu mah Neng. Dina hate leutik mah aya paniatan goreng pikir ceuk Neng. Anu sapertos ku Neng dicaritakeun. Insyaallah nyaah ka Neng teh lahir batin. Hoyong hiji teh tos buleut. Hatur nuhun Paminu janten Rama kandungna sok ngalokok henteu Neng? Masih tos deh teu keuing ngabahas eta. Nyantos atuh, juang bahas bulan madu bae. Pami Neng janten istri hoyong ka mana? Isin deh tosnya ka Neng sareng budak BG. Nikmatan luar biasa berkahna. Tenang, engke kuah Bandung ka bulan. Mak, tas santen enggal uwi. Mun kedap deui. Tas poek, ternaon di sawah wae. Maneh ka sawah sih naha? Neng Ambarna geus dijemput di madrasah can? Dijemput ku Amadi, Mak. Wah, hebat. Nih, marek naros. Sakedap deui pan jadi istri nasi Madi. Sok jujur ka emak. Hate unina ayeuna mah tos aya ganjelan naon deui. Ning emak narosna kitu. Emak mah sieun. Bisi engke maneh ngarasa kapaksa. Engke manehna kaduhung. Tong nyarios kitu atuh, Mak. Insya Allah uni ayeuna mah tos tenang. Ti sapra kehadiran Amadi teh. Kahaderun, mama ngomatkeun. Nya, Mak. Pancek emak oge sanes kasabaran. Upami aya watesna. Sanes keikhlasan, upami masih kena gaduh ka nyeri. Nya atuh, emak ayeuna percaya. Hayu euy. Neng Ambar. Neng Ambar. Neng ikut yuk, jeung ayah. Ayo. Damang Mayang pas lahiran. Istri teu pamageut. Pangestu Neng. Tepangkeun ieu Amadi. Ayo Neng, ikut sareng ayah. Tasnya buru-buru. Enggal bager salim heula ka ayah. Orang siap. Aya naon Ulah mentang-mentang anak aing nurut ke nyane. Nyane rek sangeunahna ngarebut Siruni ti aing. Naon maksudna Saya mah tengah rebut Siruni ieu. Wajar lah. Siruni oge masih nyalira. Jadi saya paju. Terus tang lo ngomong geus teh. Ya! Au! Made, Mat, ini Mat. Made, Mat, udang Mat. Woi, ini Mat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo naon, Kar? Ayo naon? Mak, si Runi aya, Mak. Sauran, Mak. Ayo ternyangu di dapur. Ayo naon deh, tong ari luas Runi. Ya sarua. Si Madi, Mak, si Madi. Nah kitu si Madi nya kan. Enggal sauran si Runi Mak, enggal. Oh. Ayo naon, Kar? Ayo naon? Mak, rek karobok si Madi, Mak. Kar, mana tong ari luas? Ayo naon? Ya Allah, ayo naonnya kalahkan ngereg teu kieu.
sakajadian sapertos kieu, aya naon? Tos ribut sareng saha? Nyeri. Akarwa, kunaon sih? Bawa be ka rumah sakit atuh, Runi mah reuas. Watir. Lalaki mana anu teu bagea lamun kabogona datang. Ih, telucunya ho. Areuh, bapuk. Aing mah teu tega teh tadi nyeureun ngajoprak teh. Kunaon bisa kieu sih, Muhun, tadi anu dina motor geubis. Ingat bae ka Neng udah. Waduk ini mah bapuk. Sok saha jujur ka aing si Runi nu neunggelannya ne saha? Saha, tong bohong ka Neng. Tong heureuy, Neng serius nya ho. Mantan salaki Neng. Antis sigana cemburu ka Anjeuna ngedal hoyong ngerujuk sareng Neng. Teu sudi, teu. Sampai ka manehna ciri getih ya teu sudi. Entos Neng, entos. Pantes saya ayeuna. Sabar. Haruh, aing jadi hayang balik ke depan si ayah. Run, ayo naon deh. Kalau ada kurang-kurangin jantungan emak. Cuma dina sana. Henteu, Mak. Si Rudi mana, Mak? Ayah di jero. Mana rekaman ada deh. Karek dia datang. Reka ina antis, Mak. Rek naon mana? Puguh nu neunggalan Amadi teh antis, Mak. Runi asa terusik jeung tari, Mak. Kucarana antis ngeganggu kehidupan Runi jeung emak. Rus tinggalan ku apa? Ulah nih. Kes ni ayeuna naon deui? Nyang geus teh kajian doli teuing. Hayu Rus atuh teh. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Runi, Mak. kalebet gelis, kalebet. Hampura Uni, Mak. Uni taranya apa? Ayo, kalebet yuk. Hampura Uni, Mak. Uni taranya apa ka emak? Emak, nu kudu minta hampura mah. Gara-gara kalakuan anak emak, Uni jadi sangsara. Tos, Mak. Tos dibelincir beaskeun. Kumaha kamar mak njum? Nih si Nengna tadi bantuin ka dieu. Alhamdulillah, sararae, Mak. Nih, emak mah kangen teh ka Uni. Mak, kamarana geuningan nyalira wae. Kela-kelanya mak ka dapur heula kalah teu cai-cai acan. Tos, Mak, teu kedah Runi hoyong pendak sareng antis. Naon Run? Antisna ge ti tadi ngerem wae di kamar. Kunaon, Mak? Si Entis saprak geus sanjang maneh. Kawin deui kanu anyar, teu pugu alang ujurna. Kunaon, Mak? Si Mayang pamajikan anyarna geus lila kabur. Imahna nu harita dicicingan yang maneh disita ku bank. Nginjem duit pake poya-poya, mabok-mabokan. Asal lain anak mah di nu baheula. Jadi, Mak, antis teh Run, hampura emak, hampura antis, hampura sanggup. Neng Ambar, di mana Neng? Di mana? Neng? Neng Ambar. Neng Ambar. Cek, istighfar, Cek. Neng Ambar, Sabar, Cek, sabar. Insya Allah, kayak oge pendak. Nah, eueuh teu naros ka Matarni. Sugana anti sedalang ti penculikan ieu teh. Neng Ambar. Neng. Gimana, Neng? Assalamualaikum. Salah. Mak. Itos teh entos, saaraja, kayak engke ka di deui. Hayu uy.
Sugan lanceuk maneh teh asup angin di kamari candahar. Aroma tetega mak ninggal si Ece. Geura samper heula di tadahar. Cek mang heula keharayang rum. Kasian cek saeutik mah. Hebat. Mun Ece gering mah rek saha nu neangan yang ambarna. Rum, Ece kudu kumaha. Ngaharepan antik, ayeuna batas gangguan jiwa. Cece mah tahu si Ambar sing dinanaha. Naudzubillah cek, tong kitu nyariosna. Inget, Allah teh keur masihan ujian jang Ece. Asa berat teuing ujianna rum. Kalengitan si Ambar anak Cece hiji-hijina. Kasabar wae cek. Kege ku Allah dipasihan jalan. Matarmi pasti ngadideupeun ka dieu. Enggal Ece mam heula. Wi, itu gening siga Arudi ngalamun bae sorangan. Nyaning ti, Samper ti baturan. lagi gawat ih. Ih, manya urang kudu nyamperkeun sorangan. Sampai ka Irah oge, lamun maneh teu mere kode mah Arudina ge moal apaleun. Gawat wi, urang nungguan di dieu. Nuju naon? Nyalira wae. Mana wi? Pas di mana? Ngalangkung we. Oh, Kok siga nu loba pikiran kitu? Kunaon? teu naon wi. Mikiran lanceuk, asa tanggeus-anggeus masalahna. Si Arum biaya jang kuliah can aya. Keur mah urang diburu-buru buat rumah tangga di ku si mak. Turut prihatin ya, Nuhun wi. sami-sami. Hirup loba dodo jateh, lir ibarat lempang nanjak. Ke pamitos nepi ka puncakna, sok aya pamandangan nu endah. Maneh percaya nu kitu? Percaya mah ka Allah, tapi paling henteu menguatkan diri sendiri itu penting. Maneh target nikah usah sabaraha? Teu jadi suatu patokan a. Pamitos papendak jodoh nama, sasih ayeuna oge siap. Menurut maneh arti hal ngantosan naon? Komitmen. Maneh geus aya persiapan kadinya? Sareng saha? Payunan wiwi. Ya Allah Tis, naha maneh hirup jadi ruksak ieu. Hahaha. Istighfar. Aing pusing, mah aing pusing. Aing teu tarima sapanjang diceraikeun ku pamajikan aing. Aing kawin deui kala pamajikan aing teh kabur anjing. Nyebut Tis, nyebut. Tis, ieu mah Tis, nyebut Tis. Entos mah, entos. Aing pusing mah, aing sangsara. Astagfirullahaladzim. Tis, nyanekan di Tis. Gusti nulas asih. Naon salah kuring. Nah, udah kuring jadi kieu sifatna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, neng geulis jeung cuman. Alhamdulillah ayeuna mah teu seuih. Cetar nih, anaknya nih kurang puas kene nggak nyari anak aing. Kurang puas naon deui anaknya nih guys yang sarakeun si seru nih. Sabar Cek Enjum, sabar. Teu studi deui aing nyele-nyele tar nih. Indit ka ditu. Jum, ampura Jum. Ampura. Alhamdulillahnya cek, mudah-mudahan pernikahan anu kadua janten pernikahan anu terakhir. Sakinah, indah, mawadah, warahmah. Langgengnya cek, rum yakin. Nuhunnya rum, nyalindung anu jadi indung.
Amadi mah jalmi bager, pasti bakalnya ka Cece. Teu aya tempat anu leuwih nyaman, iwal tina lahunan kolot sorangan. Cece mun teu aya si emak mah duka bakal ka mana. Rumbak caringin di buruan ya Cek. Tos ayeuna mah tong sedih, dinten ayeuna mah kudu bener-bener bahagia. Arum karaosan ningali Cece teh asa tenang pisan. Arum seueur diajar di Cek. Nu penting mah urang ikhlas rum. Mun ikhlas mah nu berat ge jadi gampang. Nuhun panganten. Thank you.